Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana, mugia Allah maparin ka urang kasehatannya. Nah, dinten ayeuna sok mangga regepkeun sasarengan ku hidup ieu materi. Nu jadi ciri khas orang Sunda ngadamel karajinan nyaeta bahanna tina awi, teras engkena bakalan dianyam. Sapertos nu kahiji namina boboko. Boboko didamelna tina awi anu dianyam sina kerep. Kagunaanna kanggo ngakel sangu sareng kanggo ngisikan beas. Nu kadua namina ayakan. Ayakan didamelna tina awi anu dianyam rada carang. Kagunaanna nyaeta kanggo moe mamen, tiasa oge kanggo ngayak. Sapertos ngayak tipung beas, sangkan misahkeun anu lembut sareng anu kasarna. Tiasa oge kanggo moe raginang, moe opak jeung sajabana. Nah, nu katilu namina hihit. Hihit didamelna tina awi anu hinisna dianyam. Teras ujungna dipasihan panyepeng anu didamelna tina awi oge. Kagunaanna nyaeta kanggo ngageber sate, jagong, areng, sareng tiasa ngageber sangu anu bade diakel. Ayeuna cobi perhatoskeun sasarengan kumaha carana ngagambar karajinan anu aya di Sunda. Yuk, tinggalnya.